Sanira menja. Eca sawagraos. Nira slira piyama. Maneja dina sasauran. Sapratanepun Raden Sangyang Wasigeni. Sumarken manikan prataka cacia. Gatot kaca. Gatot kaca. Sapot. Waduh. Mencang-mencang amat lu. Sahanya. Wajak we abdi kitu. Amuing. Anom emut nom. Impian ua anom. Waduh. Duka Sun Satria teh dikenal mana teh? Urang mana? Duka mana teh? Hei. Ya. Untung cecereungan di karaton sia. Halinja. Ulah kaget Gatot Kaca. Ya saya. Anjeun anu kasebut Gatot Kaca. Amuing. Budak di mana ya? Nya sakeureuit jeung urang anir budak teh. Urang anir mana sih ya? Eta ning bari masuk noko dalima teh. Naon dalima apa? Ayeuna anu muka toko kaset. Mancung-mancungna kasep-kasepna cempo. Bangirna jiga irung aingnya. Cek aing mah jiga miluan. Punten. Assalamualaikum. Punten abdi jalmi beragami. Punten. Ya jika anu irungna kacocokan nya mah euy. Punten euy. Gatot Kaca. Satria anyar pinangi. Ulah kaget ya kaula. Ulah kaget ya uing nya mah. Geura suguhan. Tobat teuing atuh. Aya sih Bagia sadatangna awak maneh Satria. Apal ka kaula nya? Dupi anjeun teh saha urang mana? Naon maksud? Ngaran kaula Sanghyang Wasigeni. Kaula ti pesantren atau ti padepokan Talaga Warna. Talaga Warna teh mana? Talaga Warna sakiduleun satengah. Asupna ka wilayah Wirata. Oh, leres. Kumaha teh Singaparna? Nah, jor-jor ka Singaparna. Kue teh warnana sarua euy. Aya naon maksud anjeun datang ka hareupeun kaula? Gatot Kaca. Kaula wadalan pasantren putra murid pangresa jeung eyang guru Wikuwasi anu tutas alapan tina katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan. Kaula nguriling nyangan tanding anyasang nyangan lawan. Perlu kaula nyaho kana getih serangan. Bisi anjeun teh nyaho dewa geus dipecak dijajal kabeh biye. Uyuh. Amuing. Aya keneh jelema kieu nya. 4.444 dewa dempak kaula. Karunya tepi ka dempaknya. Tina tarang kana irung kana gado. Goblok si teh. Si teh. Nya. Sorry. Poe mangkukna kaula geus ngarengsekeun jago ti Wirata ngaranna Seta. Utara prasangka. Aki kayaknya anjeun. Guru ongkohnya.
guru maneh geus eleh. Dewa sesembahan maneh eleh. Kabeh eleh. Ku Raden Sang Hyang Wasigeni. Saguru jeung kuring. Nya. Saagami. Oke. Ai maksud anjeun ieu teh kumaha? Kaula deuk macak sakur jelema anu kasebut asak dina ilmu penemu jaya kawijayaan katimulan kagagahan kasaktian jeung kamaragunan. Ngadenge bejayeun Gatot Kaca nu kawentar hiji jago. Sarta tulang punggung negara. Ti militer jadi kepala angkatan perang negara. Ti sipil jadi kepala daerah. Ulah anu ukur bejana kaula teh hayang macak jajaten. Guruna geus eleh. Dewa nu ngauban geus eleh. Kari kaula teh hayang macak jajaten Gatot Kaca. Anjeun Gatot Kaca. Jawab euy. Bade Gatot Kaca. Jika Gatot Kaca. Nya hayang ngadagor jeung tukang ngudang. Agan emut kana impenan pun Bapak. Nom anu. Satria Wasigeni. Kaula Anjeun wedalan pasantren. kapina Ai di pasantren anjeun nah ngalap katimulan wungkul, kagagahan wungkul, kasaktian wungkul atawa henteu ngalap jeung ilmu kasampurnaan jiwa anu disebut keyakinan hidup dina beragama. Agama eta aturan hidup manusia. Saling dumadi kudu make pelaturan hidup anu luyu jeung sifat manusana. memang kaula teh ngakontal ilmu keagamaan. Jelema beragama kitu pamola. Kapan dina agama ditantukeun ulah ujub takabur. Sakabeh manusia teh nu unggul tangkep dengdeng papak sarua. Gatot Kaca teu perlu loba nyarita nanahkeun anjeun lalaki langit lalanang jagat coba keluar Gatot Kaca. Wa Nyangakeun kawajiban hidup ieu teh mangrupikeun getah kanggo di alam dunia. Anu bakal nyontoan kaujuban katakaburan ieu teh rupina sakedik seueurna bakal manjing kana politik, bakal ngarubuhkeun angkatan bersenjata. Wajib ieu jami teh kenging ajaran. ai maneh geus tega lara dina nangtukeun nasib eta cita-cita. Memang tega, Tega pati. memang tega. Henteu anjeun keur mabok mah. Kaulah sehat pikiran teu keur naon. Ieu bisi ajeun teh nyaho. Ieu leungeun anu kateuheuh lamun dipake jabak batu sok ditegeukeun, dipake jabak batu hancur. Jadi korar. Lamun dipaksahi gagolak, bulak. Iya, jadi iya budak teh jago. Bisi teh nyaho. Lain bohong abdi. Pokona abdi mah tara bohong, agami nu dijampung. Beres tama. Ieu tapasna ti kuring sia bisi kurang percaya ieu. Ieu leungeun kateuheuh lamun dipake degel batu acur. Lamun dipake dipaksa gagolak. Jadi bisi Gatot Kaca jan bagi tadi jago tadi pecak-pecak Raden Sang Hyang Wasigeni. Eta irungna kacocokan teh kumaha. Tempokan sing sini. Ah na molongo irungna mah sarua teh. Eta meureun dina probahgotna meureun teh. Jadi. Aman dulu. Wan acar pisan. Coba keluar. Gatot Kaca, coba. Gatot Kaca nira. Pun apa? Samat inung nunganung bapan juga inget-inget jampe paeh tayina. Tungkul kana jukut tangah kasarapan. Haja kaken pacet. Aku sing bakal meladeni kedik jayamu. Raden. Ya. Gatot Kaca. Wah, Aduh. Jurus naon ya? Di dewa teu aya di si seta teu aya tapi di si Gatot Kaca aya jeblag kieu. Naon ya?
kada Den. Bantu doakeun kaula, Den. Kada dead. Ulah hilap Den. Saayat sakalimah Den. Pokokna ieu kalimah ti abdi anggo Den. Nya. Bener. Sing sok baca. Didikeun jelang didikeun jerung. Lupa Lupat kisah katampihan. Pundukna dicakak urang. Alah. Ini lain pundukna. Oh ya. Wah, Sat jalan aja guru. Sat. coba. Nyatut asa. Gatot kasanira. Coba. Nanakeun anjeun di jayangrana punyulinga papat tampanan dampalengan kaula. Maju bintang. Iya. Nyata kuat awak maneh. Budian ngarep. Iya. Di bakaran. Cara budi. Cukup 2. Kaula minta pangbalasan teh awak maneh. Braja Musti. Salah. Pop. Waduh. Aya leuwih na ti Braja Musti. Budian ngarep. Waduh. Braja Wikalpa. Pop. Pino gatot kasa. Pop. Braja Nita. Braja Lamadan. Braja Wisesa. Braja Nita. Aya leuwih na ti Braja Nenda. Waduh. Yang Ujang buah impian bapak teh napak. Yang Waduh. Uyah lalawora euy. Braja Musti teu mati. Braja Denta teu mempan. Braja Wisesa nya kitu. Panca Braja teu mampu. Tapi lamun ku Braja ti aing mah beres juga. Baraja naon atuh? Braja romeheun. Tidak benar. Koma lamun ditambahan ku aing. Naon ye? Aing boga ilmu Braja totomeheun. Miluan. Baraja. Ikan gat rasa. Gatot ganda. Gam cingkiat gam. Maju. Tampan. Laden. Bajing ngakeri. Tapak mengalak. Waringin sungsang. Tampan. Aduh. Ampun. Gatot kaca. Wah. Aduh.
tarima Gatot haling deg naon sia di kenor gua bi Ya. nyoho itu saya pinter aing teu baca sia kabina-bina teuing kumaha geus kitu sia kumaha Itu di menor. haling iya hatur lumayan jabat ti waringin sungsang bajing ngakiri iya lumayan sia oli kardan sia ampun sia cuma nila mokot gitu geuleuh atuh da aing mah wadalan pasantren ujub takabur gitu malengos tina hukum cek hukum ulah ujub cek hukum ulah takabur nah aing manehna nyontohan teu bager ku aslina anak pasantren sia kurang ajar haling aing deg naon sia miluan cicing tadi sia aduh Den ampun emang mah ulah dibabantun emang mah mun sakadar nyerengan petuduh jalan emang mah sumpah teu gaduh niat goreng emang mah sumpahna demi Allah demi Rasulullah emang mah saksi bumi saksi langit kaluhur ulah sirungan kahanap ulah akaran emang mugi-mugi emang lamun lepatna bulu kelek ulah jaradi emang Ded aduh Ded sia dek pipilueun moal Ded Bang Badan sumpah lagi Bang kadesa teh Bang Badan giar badeng dek giar pidak badeng Bang jual beli tukang badeng tukang jual beli pidak badeng daun pidak deles yuk bawa balik sia Bang Aden bejakeun ka guru sia tamahan deui ilmu ditunggu kain sok sia deuk ni sia aduh neng ampun neng sapi saya nyebut neng aing lalaki aing teh punten teh jangan kolot aing jeung sia teh bah sia pek balik bawa tah babaturan maneh naon dulur kayaknya abdi mah dulur teh kieu teh walahir kan dulu saguru abdi mah kitu prijogi ka uding aku imas ya aduh makaning aing keur heuy disisirkan untung kana letah bung kana beungeut geuleuh haling aing lumayan sia miluan sok berang puting ditunggu ini sarung aing kadieu kan sama nyong sok datangkeun guruna bapana indungna bibina mangna alona uwana adi beuteungna mitohana dahuan tetangga RT-na RK-na lurahna sok maju ka aing lamun tepi ka lurahna RT-na ngadukung kana kaujubannya jelema silo kabeh wujudna jelema di jerona kelong ini sia buru-buru init anjing manehna mahin lah aduh Den cik mangge ulah ujub takabur kapan ujub takabur teh ku agami di pantran Den di alam dunia ti aya jago geura mangga buka dina sejarah karuhun-karuhun urang nu jadi raja anu nu gagah sakti nu bisa napak sancang ngaleungit itu ieu mararaot Den eueuh jago nu aya kari urang najan luhur ilmu jemar panalar Den sugih pangarti najan urang ilmu ditelebugan lamun akhlakna urang teu bener cilaka Den lamun tekadna ujub takabur cilaka nu penting ngamumule akhlak asuh ku katerangan agama jeung derigama bener kitu Den
tu batak gura-gura den sabat peuting ge bage sok bere pitu ka aden da ayeuna ku aden kalaksanakeun aden jadi banyak geus yang ngomong lo banyangkeun sia mah Paden ampun kakang tulungan kaulah kakang geus kieu mah den teu tiasa nulungan Ratu terangan hukum pemerintah terang nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakim nadiri melak hade buah hade melak goreng buah goreng lamu melak goreng buah na gorengan nya eyang guru tulung sakumaha jang di salira di mana aya karepet kedah nyamat salira Eyang, tulungan Eyang. nya Ieu guningakeun putu cilaka ku si Gatot-Kaca. Eyang, tulung Eyang. Parat gegen pranawasi genit tobros kana pangdangu sang Wikuwasi. Sapratane pun cunu. Maman nirangat manewuh pagulingan rana Maman nirangat manewuh pagulingan rana Kene rakang prata Eyang hatur tiwas Bapak Guru ampun sadeskeun ukur beja abdi mah demet terang di kieu ampun nya Oh lain ge jago atuh teu kahartos kaula nun ai dewa eleh ku kaula seta eleh naha ai si Gatot-Kaca nama di dieu luhurna Panawa. Memang dina alam pawayangan cenah nu kawasa dewa. Syariatna nu ngatur teu dewa, Panawa ge di bawah naungan dewa. Tapi tingali ngelalampahan Jabang Tutuka umur Gatot-Kaca kakara 3 tahun setengah nah geus bisa ngelehkeun naga percona dibon ka sawarga. Pandewa teu kuat ku naga percona. Tapi Gatot-Kaca bisa mampu. Cacakan umurna kakara 3 tahun setengah. Komo ayeuna geus dewasa, geus pepek ku ilmu-ilmu jeung kamatihan-kamatihan. Teungeul nu mana anu karasa? Bajing ngakiri sabta pangrengu sareng waringin sungsang tapak mangala Ta eta 3 dewa, hiji dewi. Kungsi ngamuk di sawarga dewa teu kuat ku bajing ngakiri. Pantes atuh. tulungan Eyang Geus janji kaula. Ilmu nu dibikeun ka anjeun kakarak 90%. Keun isuk pagetu bisa ditamahan. Tapi eueuh deui pikeun waktu singkat iwati kula kudu campur kana ieu urusan. nuhun nuhun Bapak Guru nuhun Bapak Guru Bager Bapak Guru Kasep Sia ngolok kasein ka guru. Nginjem baju we kaulanya. Kula deuk asupna baju miraga sukma ka awak maneh. Aing nu bakal nyingerepan si Gatot-Kaca. nuhun Eyang Oh, kosongkeun hate. mangga lajeng sang Wikul lebet asupna baju miraga sukma dateng Raden Wasi Gatot-Kaca coba mino Gatot-Kaca Gan. Gaun. Itu gegerwan deui gan. dan gegentra deui waspada agan sama maju Gatot-Kaca Ajar bisa.
kurang pada mina jagat. Wala sayang